Mitra-mitra pumiartub dongeng Mang Guru Uyati angkeb mega hideung pating garayot ciciren moalila deui rek turun hujan buri nyai jeleger nyerepet nakilat dituturkeun ku sora guludug anu handaruan paralak hujan mimiti turun beuki lila beuki ngagebret kamana atuh budak tehnya cek Ma Ucum kacida salempangna sabab Jang Aji anu dititah ngaladaun cau ka kebon Mang Ocid can mulang keneh ngiuhan heula paling oge emak cek Nyi Kenoh mairan bapana da ari anu kitu teh mah geus puguh langit teh geus ceudem ieu mah der kalah dititah ka kebon cek Ma Ucum satengah nyalahkeun ka salakina nah jadi nyalahkeun kami nyalahkeun saha deui atuh geus puguh pan bapana anu dititah ka kebon teh cek Ma Ucum bari jeung tutunjuk sagala geus kitu mah Mang Ocid teu nembal deui koloyong ka dapur tekung selila geus ngurunyung bari mamawa nyiru alah keur naon mamawa nyiru bapana da si Aji mah lain disumputkeun ku kelong wewe cek Ma Ucum ti kerung-kerung keur tutup sirah meh teu bucis teuing pan rek neang si Aji wios bapa teu kedah peseraat oge pasti uwih cek Nyi Kenoh ngahulag nya entong bapana bisi rieut cek Ma Ucum gancang cengkat ngekelan leungeun salakina nah atuh ari tadi nyalahkeun wae kami cek Mang Ocid ngadilak nya hampura da kumaha atuh melangkah si Aji jaba kudu meuntas wahangan sieun caah teu ngomong gek Mang Ocid diuk deui di patengahan dituturkeun ku anak jeung pamajikanana Nyi Kenoh, Mang! Nyi Kenoh, Mang! Cora anu kekeleuweuhan diburuan Nyi Kenoh jeung indung bapana caruring hak anu saterusna gagancangan muru ka tepas imahna dina gebretna hujan ka tembong puluhan warga ngabringkeun saurang warga anu keur mamayang awak Jang Aji aya naon ieu teh duloh cek Ma Ucum hari weus-weus tumanya kanu keur ngajanteng di tepas imah wah si Aji kabentar gelap mak alah iyeng Gusti Aji cek Ma Ucum luwa-lewe caruana jeung Nyi Kenoh bogang Jang Aji digolerkeun di tengah imah kalayan kaayaan awak anu estuning pikawatireun awakna tarutung sarta bau hangit balukar kabentar gelap Aji cek Nyi Kenoh jeung Ma Ucum jeung ceurikan jeung ngagalentoran bogang Jang Aji warga anu ngariung teu saeutik anu milu ingsreuk-ingsreukan bisa ngaraskeun kana eusi hate Nyi Kenoh jeung Ma Ucum dina mangsa harita sing inget Nyai apaan si Aji mah geus robah wujud cek Mang Ocid ngadeuketan bari ngaharewosan anak jeung pamajikanana geus inget kana perkara eta mah Nyi Kenoh jeung Ma Ucum jadi ngahuleng sok sanajan ari cimata mah teu langsung saat Sampurasun aya anu anyar datang bari uluk salam tekebat Ma Ucum nyaritana sabab anu anyar datang mere isyarat sangkan Ma Ucum teu neruskeun omonganana duh rawun kebenaran maneh datang ieu incu aki maot kabentar gelap cek Mang Ocid masang akting di hareupeun warga anu keur ngariung warga kurang kerung sabab jajaka anu dedeg jeung rupana hade kacida disebut rawun ku Mang Ocid ari eta jajaka anu tayalian ti Jang Aji ngan saukur tungkul nembongkeun paroman anu pohara sedihna saha ieu teh Mang ceuk salah saurang warga ngareret ka Mang Ocid ieu teh si rawun dulur amang geus lila teu panggih da kawilang jauh ti lembur ieu mah tembal Mang Ocid geus dibejaan mah warga arunggut-unggutan Ma Ucum jeung Nyi Kenoh langsung areureun tina ceurikna ka tembong aya gurat kabungah campur jeung heran dina beungeutna layon Jang Aji dipulasara sapuratina dibantuan keluarga lembur Nyi Kenoh pada mapatahan sangkan sabar kana papasten hirupna pajar teh sagala rupana geus aya dina katangtuan mantena Nyi Kenoh ngan saukur unggut-unggutan siga anu nya ari geus rengse mah warga ge marulang deui ka imahna sewang-sewangan Aji kumaha ieu teh cek Mang Ocid kawas anu hayang buru-buru nyaho kana kajadian anu sabenerna
anu dikurebkeun mah gebog jauh Ki. Temal Jang Aji dibarengan ku nyerenge. Ahihi dede, bisaan nyaneh mah Ujang. Tadi majeng indung hidup teh. Mani pohon nepi ka ceurikna oge, ceuk Mang Ucum asa kagugu. Hehe, halus Ji, ngan wayahna we meureun, ngaran teh jadi Sirawun nya. Ceuk Mang Ocid semu ngahehe. Hehe, wios Ki, anu penting mah tiasa katampi ku warga. Ari eta mana daun cauna? Tanya Mang Ocid deui. Aduh, hilap Ki, ceuk Jang Aji nepak tarangna, peletrak. Mang Ocid nekein cuna. Jang Aji muringis kawas anu nyeri, kabeh saleuseurian asa kagugu ku pamolahna sewang-sewangan. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru di saprak harita Jang Aji anu ngaranna pikeun warga lembur mah katalahna Sirawun, hirup jeung kulawargana Mang Ocid kalayan pinuh ku kabungahan. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, cai wahangan ngagulidag, corananya ya lir anu nembongkeun ka bunga, sabab diri geus mangpaat pikeun kasuburan tatanen anu urang lembur. Berang peuting taya kacape ngalaksanakeun pancena pikeun ngarojong kahirupan manusa, leok caina mengkol, seleket kana rentulna batu, nuturkeun alur wahangan, anu sisi-sisina ngaplak ku kebon jeung pasawahan. Teu jauh tina ngajungkiringna batu sisieun wahangan, ngagecruk macul saurang jajaka gandang, anu taya lian ti Jang Aji. Nya disaprak Jang Aji robah wujud, tanaga pikiran jeung kasasawaanana oge jadi milu nuturkeun robah. Meh unggal poe Jang Aji indit ka kebon, mantuan pagawean anu jadi akina. Cara tatanen geus ampir kacangking kabeh, da sok dibejaan ku Mang Ocid, jeung sok tetelepek ka batur anu geus arasak dina widang elmu tatanena. Nya raresepeun pisan urang lembur ka Jang Aji teh, disagigireun ka kasepanana. Jang Aji mah estuning balabah jeung handap asor, sarta tara leupas tina tata krama, saupama keur adu hareupan jeung batur anu umurna aya di saluhureunana. Matak teu heran, dina waktu anu teu pati lila oge, Jang Aji mah geus loba babaturanana. Atuh perkara awewe teu saeutik anu neundeun hate, loba anu kataji ku kakasepanana. Saupama ngaliwat atawa pasangrok jeung Jang Aji, ngadadak jadi suara seuri rada carentil. Lempangna oge ucad-acad kawas anu ngahaja, sangkan anu nempo jadi kabita. Ngan edas ari Jang Aji mah ngan cukup mesem nempo anu paripolahna kitu teh, teu beda we jeung bageurna anu mangdongengkeun ieu carita. Hehehe. Waharanya cager ah. Mohon mangga ieu dongeng urang teraskeun deui. Aduh, aneh euy. Kebon ieu mah asa beda ti batur. Sampeuna oge beutina mun sagede-gede orok. Panen pepelakanan naon wae oge, hasilna sok mucekil. Padahal mah da bibit jeung tanehna mah sarua nya. Ceuk babaturan Jang Aji anu kabeneran keur milu kuli macul di kebon Mang Ocid, nembrakeun eusi hatena. Ah nya sarua we, ieu mah anu garawena we meureun aralus jeung jalujur, ceuk Jang Aji eureun heula tina maculna. Da jeung enyana atuh Jang Rawun. Ku Mamang oge karasa beda kebon ieu mah. Lamun barang gawe teh asa teu cape. Nya maksud teh asa teu raripuh kana awak. Da gawe di kebon sejen mah meus-meus nyeri cangkeng atawa nyeri awak samulangna gawe teh, ceuk saurang lalaki anu geus rada umuran anu sarua keur gawe di kebonna Mang Ocid milu mairan. Ah, raosan Mang Uho we pangenten eta mah. Hayu urang taruang heula, tos lapar yeuh. Emot wae kana karedok leunca. Ceuk Jang Aji siga anu embung kapapanjangan. Babaturan Jang Aji jeung anu disebut Mang Uho ukur arunggeuk, bari nuturkeun Jang Aji anu miheulaan muru ka saung. Sanggeusna kukumah leungeun dina pancuran anu ngahaja dijieun gigireun saung. Berak marurak timbelna sewang-sewangan. Tah ieu mah keur maneh we sup, da Mang Uho mah moal resepeun, ceuk Jang Aji.
ngasongkeun pais daging hayam ka babaturanana. Nyaresep atuh jang rawun, cek Mang Uho. Itu nate bari gancang ngarongkong sarta nyewol pais hayam. Jang Aji jeung si Usup ngan saukur nyerengeh, calebek dalahar siga anu nikmat pisan, sakapeung diselang ku ngawangkong ngaler ngidul, bari silih ciwit silih asaan deungeuna sewang-sewangan. Kabeneran geuning keur dalahar, pikeun angeun asena nyai, cek Mang Ocid anu karek datang ngaderet ka Nyi Keno anu nuturkeun tukangeunana. Sisinan teuneun ngiring ka kebon mak, cek Jang Aji kitu nate bari nampanan jingjingan ti indungna. Nini maneh yang dipangalakeun kalapa, rek nyieun wajib cenah. Pek ayeuna mah dalahar heula, cek Mang Ocid mangjawabkeun pananya incuna. Haha, keun wae ku uing dipangalakeun kalapa mah Mang, cek si Usup semu-sumeuhah alatan ngadahar angeun ase. Nyakop bae ari daek mah, mawa sakalian keur indung maneh nya Sup. Abdi oge bade nyohongkeun hiji Kang, kanggo ngalodeh, cek Mang Uho nyelengkeung. Lah sabodo teuing, ope dalahar heula ayeuna mah, kami mah rek ngacar gawir, tembal Mang Ocid. Kitu nate bari ngajewang parang anu nyelap dina bilik saung. Jang Aji jeung anu garawe pating celebek deui neruskeun daharna. Ka tembong Mang Ocid rada jejengkean nyacar jukut dina gawir anu rada jangkung. Ari Nyi Kenoh mah anteng ngunder daun sampe jeung lalab anu sejena. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sarengsena dalahar, Jang Aji si Usup katut Mang Uho kebat muru tangkal kalapa anu pernahna teu jauh ti eta saung. Bismillahirrahmanirrahim. Cuh, cek si Usup nyeduhan dampaleungeunna. Ari Jang Aji jeung Mang Uho naragog nempokeun anu naek. Serod, angsrod, si Usup mimiti naek. Berat, calana si Usup ngaberewek palebah bujurna. Si Usup rungah ringeuh bari leungeun kencana rumpu rampak kana bujurna. Hehehe, geus endogan ti kukur teh Sup euy, cek Mang Uho tutunjuk di barung ku cecala katakan. Jang Aji oge jadi milu nyerengeh, asa kagugu ku kekecapan Mang Uho. Ari si Usup kalayan hese beleke neruskeun naekna, sakapeungeureun heula nutupan calanana anu soek. Tah eta mah geus kolot Sup, cek Mang Uho tutunjuk. Iya Mang. Lain, tah belah handapna. Ari Jang Aji ngan saukur nempokeun semu tetanggahan. Pluk buah kalapa marudag aya kana opat sikina. Ngadawaganana Sup 2 siki mah, cek Jang Aji semu ngagorowok. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru sanggeus ngarasa cukup. Si Usup mimiti turun deui. Suku katuhu anu dituturkeun ku suku Kenca nincak barang-bang anu geus garing. Brak, barang-bang semplak leupas tina tangkalna. Si Usup anu ngan saukur nyekelan ku leungeun Kenca kurang tanaga pikeun nahan awakna. Kade Sup, bareng jeung ngagorowokna Mang Uho. Si Usup ngagoak awakna ngalayang nuturkeun barang-bang. Usup, cek Mang Ocid jeung Nyi Kenoh anu nempokeun ti kaanggangan. Meh bareng pating garawak. Dina kaayaan kitu ujug-ujug jileng. Kalayan neulekeun dampal sukuna kana tangkal kalapa. Sakilat Jang Aji acelang-acelangan lir simeut sawah. Geup Jang Aji nyanggap awak si Usup. Brak, barang-bang anu murag ninggang lemah. Ari Jang Aji lir anu setengah ngalayang dina kaayaan keur memayang awak si Usup. Celek napakana lemah kalayan henteu nyuara. Nempo kajadian kitu Mang Uho anu pangdeukeut nyaksian eta kajadian molohok mata simeuteun meh teu percaya kana tetempoanana. Wah, teu kudu naon Usup, cek Mang Ocid haheho ambekanana renghap ranjug matana mencrong ka si Usup anu beungeutna cepak kacida. Teu kudu naon Usup, cek Nyi Kenoh anu karek nepi mere pananya anu sarua. Henteu mah salamet, cek Jang Aji mang nembalkeun. Barek si Usup mah diuk siga anu reuwas kareureuhnakeun. Kitu nate bari sababaraha kali ngusapan beungeutna. Hati-hati matake geracup, cek Mang Ocid teu bisa nyumputkeun kamelang jeung kareuwasna. Namina oge celaka atuh Ki, tong disentakan karunya, keun we da salamet, cek Jang Aji ngingetan. Ari Mang Uho mah ti tadi oge ngan saukur molohok, bari ret deui ka Jang Aji. Syukur atuh ari salamet masuk. Pak, abdi bade wangsul ayeuna nya mah bilih ngantosan, cek Nyi Kenoh.
Itu nate bari ngasupkeun kalapa dua sirah kana jingjinganana. Sanggeus meunang idin ti bapana, Nyi Kenoh indit ninggalkeun eta tempat bari nyunyuhun babawaanana. Beuki lila lengkah Nyi Kenoh beuki jauh ninggalkeun kebon Mang Ocid. Di tempat anu rada suni, sapasang mata ngawaskeun Nyi Kenoh anu keur ngalenghoy nyorang tanjakan. Yeh, cag heula nya hei.